Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palawargi sadayana kumaha damang? Singkuring Kang Asep sareng Bapak Galih Sundara oge Mang Hamim Sumpena nepangan di palawargi sadayana dina pidangan carita Dedemit Rawa Getih. Mangga urang dangukeun jajar salajengna wilujeng ngadangukeun. Aduh, itu barang. Wih, luar biasa. Aing bisa nyiptakeun lapangan kerja teu jelema loba. Ulang dieu boga usaha. Supir kontainer kabagean nu boga mobil komo deui. Anu nyakalan pajak meuleun leuwih ngarawu da pajakna gede. Alhamdulillah. Yo hasil minang saraya ti buya hasil pamene ti Nyai Ratu jeung infak pangna mah aing meyakin mah ku infak itu yo. Cek si Anam bari tetep nenjokeun anak buahna anu keur digawe jelengeng celina ngajelengeng mun asa neueul kana tungtung ceuli. Sanggeus kitu aya soratan katinggalan jauh tapi eces. Jahanam, anak, jahanam, tong kajongjonan anam, kuota caos maneh geus beak, sabab ayeuna geus 6 bulan, kumulatif nu kamari teh geus beak limitna anam. Cek eta sora. Aduh, geus genep bulan aing teh nya. Canyangan caos. Mah atuh. Mangkanya isukan kudu ingit ka LE. Cek si Anam, maksudna LE teh Los Angeles palawarginya. Sanes lebak enah kadek. Manehanana nangtung tuluy karalang kuriling sakedeung. Api-api nenyokeun anak buahna. Padahal mah sirahna mikir kudu ka mana neangan caos keur peuting eta. Sabab rusuh isukan rek init. Teu nyanyaon dah. Ngan meuleun juga aya pamajikan kumaha cara mawanya yuh. Sieun kanyahoan kudu nyawadah nyaonnya. Ceuk si Anam tuluy rarat reret. Breh nenjo kararas di juru. Tuluy dicokot sarta dibeber-beber. Ieu we pukanana disangkanya bako kitu pamajikan aing teh. Ceuk si Anam manehanana asup ka imah bebeja ka pamajikanana cenah mah rek nupungan babaturanana di kidul. Nyai nyuju naon? Tah, Nyuju naon eta di kamar susulangannya jeung nyucupkeun panco di. iya akang menuju calik, patuangan karaos. Wah bajai babar tah. Duka atuh tapi dah benten imah bangun teh lebat angin. Oh nya keun mai. Akang ane ka babaturan heula sakedeung nya. Mangangan tong lamit teuing Kang. Memeh magrib bedah tos di bumi. Nya. Akang berangkat heula nya. Nya. Assalamualaikum. Kumsalam. Jurut si Anam turun kaburuan. Tuluy lempang teu make motor da geus pasti ari nyokot orok mah bakal lumpat tumpak angin. Si Anam lempang beuki jauh ninggalkeun imahna, malah mah geus deukeut ka sisi lemur. Di pengkolan aya budak jajaka ke lempang. Bangun rusuh. Sing horeng teh anakna Kang Dasta geus mulang gawe ti rumah sakit sieun kapeutingan. Jang, gimana jam sakieu kayak panik? Wih damel Kang. Gawe gimana? Di rumah sakit. Oh, di rumah sakit. Kanyo. Aya naon Kang? Bunga keun ujud jo. Aya Kang. Aya wios. Ah, iya sok. Jangan keun ujudnya. Sakalian pamulikeun ujud si bapaknya. Nya nuhun Kang, nuhun. Ceuk eta jajaka bari nganuhunkeun ka si Anam. Asa diilhaman orok mah sok loba di rumah sakit. Atuh ayeuna mah sirahna henteu berat, rada hampang karasana. Sabab geus aya kapastian yen kudu ka rumah sakit nyokot keur caos teh. Waktu beuki maju, beuki reup-reupan, gaang geus reang malah mah geus aya jangkrik nu kadenge, layung oge mimiti turun. Si Anam geus nepi ka deukeut tanyakan Kiara, sup
asup kana sela-sela tangkal maksudna nyumput rek kamimitian init ngagunakeun kekuatan siluman. Di dieu nya moal nyahun moal nyoong paling ge dicoong ku nyaon nya ku cacing mun. Ceuk si Anam tuluy si Dakep tekung si Lila awak na ngajungjung lalaunan beuki lila beuki luhur malah mah geus adek kana dahan Kiara. Sangeus kitu kalayang korebat les si Anam ngiles lumpat tumpak angin rek ngajugjug ka rumah sakit nu aya di kota. Teka catur lilana di jalan si Anam nges nepi ka tukang rumah sakit tuluy irungna ungas ingus ngamean di mana ayana orok. Di mana nya? Aya yo, man mana yo. Ceuk si Anam bari tuluy ungas ingus teu mangkuk satengah jam geus ngame seungit na orok ti hiji kamar. Ku si Anam disampeurkeun tuluy jandelana dibuka. Breh di jero loba jelema malah mah aya orok sadua-dua. Eta orok teh katinggalina montok jeung anu nunungan oge gararining cirining jalma beunghar. Aya awewe nu make gelang sarat siku, aya oge awewe anu make ali pinuh ramona 10 kabeh make ali. Make kongkorong gede katingali rokna nyingkap meureun gengge emasna ngarah katingali ku batur. Ieu mah bener beunghar ieu. Cok dicokot mah aing orokna ge. Mangkeuning aya dua ieu. Nu mananya nu awewe nu lalaki. Biasanya Gusti Ratu mah sasepence onok awewe. Dah. Iya we onok awewe ieu. Tapi kumaha geuning kalakah obyag laliweuh. Kitu meni jegjog kadengenya ge. Kumaha nya? Ceuk si Anam manehanana rada bingung. Sabab nu aya di jero kamar jegjog ganeng wang-weng wong sagala diomongkeun. Tapi si Anam teu eleh akal. Kop nyokot botol urut cai mineral anu gede. Ya kieu ieu caranya punten panewalgi nya. Ceuk si Anam bari asup ngaliwatan lawang janela. Kunu aya di kamar mah teu katingalieun yen aya jalma anu asup. Si Anam ngadeukeutan orok anu aya dina ranjang pelbah ditu ngan saukur ditungguan ku hiji awewe geus kolot. Kawasna mah eta teh ninina. Si Anam lempang ngadeukeutan. Tapi orok kaburu ceurik, kawasna mah meureun aya reungit nu nyocok kana sukuna. Atuh si Anam tirwaseun, tuluy cicing heula di deukeut ninina eta budak. Bot mewet di budak. Ngahalangan ka aing cicing jep. Ku aing dibawa mah nya. Ceuk si Anam. Harita mah palawargi anu aya di kamar ngarasakeun keueung lain meus-meusan aneh tara ti biasana. Da biasana lamun si Anam ka mana-mana oge tara mawa ka keueung tapi duka kunaon peuting harita mah keueung teuing dumeh malam Jumaah teuing memang rumah sakitna angker. Si Anam ngusap bibir orok nu keur ceurik jep. Orok teh repeh teu kadenge ceurik. Ku si Anam tuluy di pangku. Bari tempat orok teh diteuneunan botol mineral anu gede. Dadak sakala botol teh robah mirip orok nu di pangkuna. Kitu atuh botol we tungguan malin orok mah milik aing. Ceuk si Anam bari tuluy kaluar tina janela. Sanggeus aya di luar gelebug angin ngagelebug tarik. Kalayang les si Anam tumpak angin balik ka lemburna bari mawa orok. Ari nu aya di jero kamar jempling ngan ninina budak kok kadenge ngomong ka baturna. Dulur, aku rasanya beda. Agak merinding gitu. Kenapa ya? Ceuk eta awewe. Sing horeng manehna teh urang Jawa, bangun nama tukang jajamu. Ngan meureun geus lila cicing di Sunda. Dagang jamu-jamu tapi kabeunghar, da kaciri tina
emasna nu dipake ka cida pisan reunceumna. Iki cucuku. Tidur bae kok cucuku. Ceuk eta awewe. Tibehe ditu aya nu ngajawab. Ya wis, biarkan saja dia tidur. Lo nanti ibunya marah kalau bayi itu nggak tidur. Bangun nama Aki na eta teh nempas ka pamajikanana. Cag urang tuna nuker aya di rumah sakit. Kocapkeun si Anam sanggeus nepi ka imah gagancangan asup ngaliwatan lawang dapur. Tapi barang rek asup ka patengahan di lawang pasangkrok pisan jeung pamajikanana anu rek wudu. Ai, ngenying nyai. Kemana nyai? Ceuk si Anam. Akang nyerak naon eta? Ieu, mama bako. Bako? Nah, peti cenah ka bumi teu ka gudang. Pan eta teh kanggo enjing akang banyak angkat ka Los Angeles teh kanggo tester di Amerika. Oh, nya tuh. Abdi mah bade wudu. Ceuk Nyi Halimah, tapi manehna rada curiga sabab bako teh aneh. Bentukna jiga orok meunang ngabedong. Memang puguh orok ngan dibungkus ku daun kararas. Oh nya tuh, sok we nya kudu mah akang ngajak na bako nya ka dieu. Ceuk si Anam bari rada kuram kireum. Ampir kanyahoan ku pamajikanana. Nyi Halimah teu lila di hareupeun si Anam. Jerut turun ti lawang dapur kebat ka pancuran arek wudu. Ari si Anam langsung labas asup ka jero kamar. Sok neuneun orok dina luhur kaos partai teh ya. Nyai Lacu, ya abdi si Anam jahanyam bade nyangakeun caos kanggo Nyai Lacu pamugi ka Campi. Hatu nyuhu Nyai Lacu mangga nyangakeun. Ceuk si Anam pupulih sabab awakna capek geus lumpat nu sakitu tarikna. Sanggeus rengse mikeun caos, rup orok ditutupan ku lawon beureum. Gebrug panto ditutupkeun, teu poho dikunci. Ari koncina ku manehna disakuan sabab sieun kanyahoan ku pamajikanana. Manehna gesat-gesut ganti baju kudu bersih sarta pura-pura kacai rek wudu. Bisi disangka teu salat ku pamajikanana. Maklum pan si Anam teh geus umroh cenah bejana. Jadi kudu getol salat. Padahal mah di kamar telin salat ngadon cingogo bari ngome udud. Waktu terus lumaku mangsa ngarayap teu karasa kurang leuwih jam 8 peuting. Si Anam geus rengse meresan pakaian bawaeun isuk ka Los Angeles. Nyi Halimah mah masih keneh wiridan di kamar kadenge angin ngagelebug tarik. Malah mah koreak oge disarada mata keung. Nalika Nyi Halimah nyarane kana bilik reuwas satengah luncat sabab di kamar sabelah ngadenge orok ngadengek ceurik pikarunyaeun pisan. Estuning mata ketir. Di waktu angin ngagelebug aya suara orok anu ngadengek. Atuh Nyi Halimah luncat ngadeuketan salakina. Akang. Ceuk Nyi Halimah, aya nyaon geunis? Atuh munyi lewas nu luncatan kitu. Tong luncatan ke ka kandungan. Paul. Ceuk si Anam. Itu namanya abdi di kamar nguping anu ngadengek jiga suara orok ceurik. Lain cuman orok culik da kamu teu boga orok.
Pan masih kan di kanyong kunyai. Eta mah barudak keur main game deket gudang. Pira aku suara orok main game teh. Cek Nyi Halimah. Sok kena kunyit tingali tina janela. Di hanyapeun gudang teh tah barudak keur main game eta teh. Pan wifi akang ngatana palem. Eta teh pan keur barudak supaya bebas internetan. Oh nya meureunnya barudak. Coba urang tingali. Cek Nyi Halimah bari kolotrak buka jendela kamarna. Nyawe di deket gudang. Rapang barudak nyarane. Bari nyo HP. Kawas nama nyawe keur main game eta barudak teh. Atuh teu lila Nyi Halimah gebrug. Janela ditutupkeun deui sarta nyampeurkeun ka salakina. Kumaha? Banyak pan barudak? Nya barudak keur main game. Meni rewas beda aya suara orok. Eta mah jajang wanyai bakat geus teu sabar. Hayang geuna babar masihan jimat ka akang si jabang bayi. Aduh, geus beuki gede we nyai geuning ieu ka kandungan sabana bulan ieu teh. Pantos asihna. Sakedap deui oge ngalahirkeun kantun ngetang dinten. Cek Nyi Halimah anu memangna Nyi Halimah teh geus gede beuteung tinggal ngitung poe oge gurudag lahir. Si Anam pok ngomong, "Nyai akang rek angkat ieu nya ka Amerika. Rek aya sawana jeung rekan bisnis ulang ditu anu sok cetan ca geuning dina Telegram jeung WA. Ka akang teh geus ngomong butuh bako. Hayang ngasaan heula tapi macaknya tadi pan mau bako geuning sajebug dibungkus ku kananas. Eta teh bawun isukan ka Los Angeles. Pambeli rokok gede di ditunya teh rokok hidung ning anu aya gambar segitilu. Mangga sok we ngansing hati-hati tong lami teuing. Moalila inget atuh pan nyai bade ngalahirkeun. Geus beres urusan mah rek balik deui we bubulu. Nuhun atuh kitu mah akang tos ngadamel segala rupina. Atos paspor atos, visanya atos, itu ge acupan terus diberesan kana koper. Ngan akang nitip padamel kade konsumsinya, uang makannya pasihkeunnya biasa tiap tos nohonnya. Ngalah maranehnya jamalnya suhud gitu. Mangga akang mangga. Urang boboa tuyul tos wengi abdi mah keung. Masuk atuh hayu. Cek si Anam bari asup ka kamar. Rek mepene pamajikanana nu keur gede beuteung. Maklum ari awewe keur gede beuteung mah sok rada ogo ka salakina teh. Teu kacatur lilana peuting. Mangsa isuk datang, si Anam geus anyeucle dina kareta muru ka Jakarta. Ngahaja tumpak kareta ngarah waktuna. Teu kacoceng ku macet jeung ku itu ieu. Teu kacatur kareta anu mawa si Anam kocapeun geus nepi ka bandara. Gagancangan naik kana pesawat, tuluy ngabelesat ngapung muru ka Los Angeles. Tayalian lintang terek mecakan judi di ditu. Si Anam inget ceuk si Chandra hayang judi mah nu leuwih alus nyaeta kudu judi di Los Angeles Amerika. Palawargi sadayana teu kacatur kumaha rame jeung bungahna si Anam di ditu. Manehna geus ngasaan judi di Los Angeles, ngasaan minuman anu panghadena di Los Angeles. Teu beak duit sarua jeung di Singapura. Mawa duit 5 miliar teh jadi 50 miliar. Maklum judina dibantuan ku siluman. Caos anu kamari dibikeun ka ratuna bener-bener dibayar ku duit nu luar biasa. Jeung judina teh aneh menang deui. Nepikeun ka aya banar judi urang ditu eleh ku si Anam duitna kabeh kakukud asup kana deposit si Anam. Sanggeus ngarasa seubeuh judi di Los Angeles Amerika, si Anam gagancangan balik sabab inget yen pamajikanana rek ngalahirkeun hayang ngaadanan orok. Minangka kawajiban hiji bapa ngaadanan kanu jadi anak. Enya geus ngasaan judi di Amerikan teh kieu geuning nya. Banyak judi jadinya mah hebat canggih. Jeung ieu duit ya aduh 5 miliar teh naik 10 kali lipat 50 miliar. Wah, infak ka si buya teh beuki gede we yo.
Sebabnya kamari ka diinpakeun sakitu teh geuning nyamahan. Bener euy, jegud hirup teh. Nikmat ceuk si Anam geus aya dina pesawat hulu ka Jakarta. Teu sabar hayang geura balik ka imahna. Sieun anakna kaburu gurudag lahir. Teu kacatur lilana pesawat di awang-awang. Sanggeus aya di bandara, si Anam iuk heula dina kursi tunggu. Nungguan babaturanana anu cenah marek panggih. Babaturan si Anam mah kapegat macet di puncak. Atuh si Anam rada lila nungguanana. Kamanya cenah mangkeluk teh. Ongkoh hadek ngasaan bako hanya di baba mah ai datang henteu. Ceuk si Anam kukulutus. Rokok mah tingges beak sabaraha batang, kopi ge geus ampir beak 3 gelas. Sabot keur kitu. Si Anam curinghak. Nu nelpon teh bisi babaturanana, sing horeng teh geuning Kang Darwan. Teuing rek aya naon. Buru-buru handphone diangkat. Tina HP kadenge suara Kang Darwan. Assalamualaikum Juragan Haji. Aduh, nuju di mana ya? Ceuk Kang Darwan tina suara HP. Geuning akang, ai sugan teh saha? Abdi teh kakarak tulun. Tos di Los Angeles teh ya ite ngan kurangan tosan heula lanencangan ite. Cenah mamacet di puncak. Ceuk si Anam. Gitu. Sanes Juragan Haji ya. Abdi teh tos aya di Tanjung Priuk nyena kontainer 40. Ite bade digendunkeun barang teh ka Brazil Juragan Haji. Ceuk Kang Darwan cenah mah bako teh rek dikirimkeunana ka Brazil. Luar biasa ieu bako si Anam kasohor tepikeun ka mancanagara. Anek dikirimkeun ka Brazil nya. Muhun Juragan Haji mung ieu teh hoyong dicek heula ku Juragan Haji pilih aya nu kirang sareng pilih aya anu teu kaanggo we kitu. Sok we atuh ku akang geus percaya abdi mah. Anger painten kedah aya segel sareng aya tanda tangan teu acan tanda tangan ieu dina surat pengantaran barangna. Ceuk Kang Darwan. Nya duh kudu dicekkeun Bisa tuh namun tanda tanganna digital kitu dipotokeun. Teu tiasa Juragan Haji ieu mah kedah langsung tanda tangan ku panangan teu tiasa digital. Lain kuna naon ite kuning teh kedunguan babaturan. Sieun kieu hanas kuning kadinya babaturan datang ka dieu kadunya. Tapi kena ulang WA heula nya manjang sampai ka mana. Maju atau acan mobilnya. Mangga ke wartosan abdi we gannya. Sok tungguan ulang WA heula babaturannya nya. Ceuk si Anam sanggeus telepon ti Kang Darwan nutup. Buru-buru ngontak ka babaturanana anu aya di puncak. Tetela jawabanna teh cenah mobilna teh teu maju teu mundur. Macetna panjang pisan. Teu panjang pikir. Si Anam buru-buru mesen taksi ngarah gancang nepina ka Tanjung Priuk. Si Anam geus anyeucleu dina taksi. Teu lila jog anyog nepi ka Tanjung Priuk langsung nyamperkeun Kang Darwan nu keur diuk di tukang kopi. Nu ieu kontainerna teh Kang? Mun biasa we sewaan nu ti Bengcut teh ya. Panen mah urang ngokonter nu si Bengcut. Seueur si Bengcut nu kontainerna saurna mah kengeng milik dipeserkeun kana kontainer. Basa kuling nikah ge pan cateringna teh ti si Bengcut. Pasti gede bati si eta teh. Leres gan. Mangga diuningaan laku Juragan. Utamina mah kontainer anu ieu. Saur abdi mah kurang padat barangna. Asa teu sami jeung itu. Ceuk Kang Darwan bari nunjuk kana kontainer anu aya paling tukang di antara nu sejen. Coba manya tuh. Ceuk si Anam terekel naik tuluy ngitung sabaraha dus bako nu rek dikirimkeun ka Brazil. Waktu terus maju. Si Anam nu keur ngitung bako nu aya dina kontainer. Manehna poho yen harita teh hujan geus datang. Manehanana cicing we dina kontainer. Da karasa awakna hareudang. Cenah mah kahujanan teh genah seger karasana. Hujan ngagebret gede, angin oge rada ngahiuk ti laut.
Si Anam rancucut bajuna. Kek diuk dina hanapeun tumpukan kardus bako. Lain teu hayang turun ngan dihanap cai keur ngumplang. Lebar cenah sapatu bisi ka cai leuncangan. Ah, bae hujan mah lah. Di luhur we di ieu nya kontennya ah. Arek ngiuhan we hanyapeun kardus. Jadi dihanyap nyu lebar sapatu atuh menang meuni ti Los Angeles teh. Mangkanya sapatunya gagah atunya mah. Ceuk si Anam agul ku sapatuna nu memang alus. Ceuk manehana mah sapatu eta teh panggagahna. Hujan ngagebret gede, angin ngahiup tarik. Sakali-kalieun kilat ngaburinya disusul ku gelap anu ngajeleger mata kreuwas. Kang Darwan jeung pangawal mobil mah keur diuk di warung kopi, ngiuhan bari barang dahar. Sedangkeun si Anam aya di tengah-tengah bak kontainer dihanapeun tumpukan kardus. Hujan beuki gede atuh tumpukan kardus bako teh baseuh. Beuki lila beuki baseuh, beuki lila beuki jibrug, malah madus teh aya nu geus kakeueum ku cai. Meneran pisan luhureun sirah si Anam anu keur nyarane kana eta dus. Si Anam poho kana pacaduan yen awak manehna ulah kakecelakan ku cai bako. Tapi ieu mah leuwih ti kakecelakan. Sabab kardus nu aya luhureun sirahna geus kakeueum ku cai hujan. Bako nu aya di jero eta kardus milu baseuh, milu jibrug, milu kakeueum. Teu bisa dicegah deui palawargi. Cai bako teh nyurucut kana sirah si Anam. Loba pisan sarua jeung diguyur ku cai sajolang. Malah mah teu cukup ku kana sirah, punukna, awakna lantis ka banyur cai bako tina kardus. Harita naon nu kajadian palawargi? Si Anam anu keur ngiuhan teh ujug-ujugna gibrig panas tiris. Awakna asa caroplok satulang sandi. Hayang ngagorowok tapi eueuh soraan. Beuheung asa aya nu nyekek kikoro mangpetan bibir rapet leta heuras. Ngan saukur bisa hahahuhuh teu puguh. Ampun, nyamun itu, nyamun. Si Anam palawargi karunya pisan matak pikawatireun. Manehna geus teu bisa kukumaha. Leungeun heuras, suku heuras, sagala heuras. Tapi panon tetep bisa nenyok kana naon-naon anu aya hareupeunana. Sangeus rada lila. Ketempuan si Anam robah, anu asalna nempo laut, anu asalna nempo wangunan di Tanjung Priuk teh robah jadi asa nempo rawa getih anu kungsi ku manehna katingali. Si Anam palawargi terus manehna humarurung teu bisa ngomong. Lila-lila aya kingkilawan anu ngapuinyai hareupeun panona. Jeleg aya Ratu Nyimas Jarumat Pati datang nyampeurkeun. Anam jahana. Nah, sia betarempak pacaduan ti aing, anak. Ceuk Nyi Ratu. Si Anam teu bisa ngomong. Letahna anger heuras panon molotot. Teu ngarti nah bet aya ratuna di dinya. Da rarasaan si Anam ayeuna geus robah lain aya dina kontainer. Anam, ayeuna sia geus mangsana bali karawa getih. Sabab sia geus ngalanggar pacaduan ti kami. Wayahna Anam, najan betah 1000 kali betah. Najan bunga 1 juta kali bunga. Maneh kudu balik karawa getih Anam.
Hayu urang milu jeung kami Anam. Hayu jahanam milu ka kami. Ceuk Ratu Jarumat Pati bari kek nyekel beheung peleungeun kencana. Karasa tiis kana beheung asa dibeulitan ku es batu. Si Anam anu geus panas tiris beuki ngagibrig. Suku leungeun heuras tapi panon molotot. Ayeuna mah katingali letahna nolol nahan ka nyeri. Teu lila kalayang les. Ratu Jarumat Pati leungit tina eta kontainer balik ka nagara rawa getih bari mawa si Anam. Dijingjing ku ratuna dibawa ngapung mulang ka rawa getih. Sanggeus nepi bus asup ka karaton kasampak geus aya Patih Lulun geus nungguan ti tadi keneh. Bru si Anam digubrageun hareupeun kursi di dinya mah aneh. Si Anam teh normal deui. Nu tadi awak panas tiris teh cager, letah teu karasa heuras beheung karasa hampang. Aduh, gimana ieu nye? Gimana? Ceuk si Anam ngarengkol hanapeun kursi gading gilang kancana. Kek Ratu Jarumat Pati diuk cedok ki Patih Lulun nyemah ka ratuna bari pok. Gusti Ratu nyangakeun semua bagdos jagakeun salam ke wilujenggan ti paman kanggo Gusti Ratu. Ceuk Patih Lulun bari acong-acongan nyemah. Nuhun Paman Pati. Pambakti anjeun ditarima ku kaula. Sok Bandungan. Kula rek cacarita ngan mun bisa mah teang heula si Buya. Cina datang ka dieu Paman Pati. Subaga keberadun ku paman si Buya rek diteang. Ceuk Paman Patih Lulun bari gulusur undur ti hareupeun ratu. Maksudna rek neang Buya batrik nu aya di tempat praktekna. Ari si Anam teu ditarik teu ditakon ku ratu kawas nu amek. Si Anam oge teu wani cucungah digubrageun ngarengkol teh tepi ka terusna teh ngarengkol we teu wani hudang. Ari ratuna kakeprok 3 kali. Sanggeus kakeprok teh burudul. Loba ponggawa lentah nu dararatang. Bentukna eueuh nu matut, aya nu jangjangan, aya nu jaweran, aya anu tulalean jeung aya oge anu sukuna 4 ditamah leungeunna 4. Nganu jelas teu walagri kabeh oge awakna mah lentah, matak pikasieun jeung mata kukurayeun anu nenyo. Syukur geus daratang para ponggawa. Sok dariuk tina tempatna masing-masing. Ulah parebut kursi dan geus aya cawisna masing-masing ti kami. Ceuk Ratu Jarumat Pati bari teu seukeut ka para ponggawa. Gek sararea diuk dina tempatna nu geus maneuh nu geus ditangtukeun ku ratu saluyu jeung kadudukanana di nagri eta. Sanggeus sararea kumpul Nyi Ratu nyokot kendi nu aya dina meja gigireunana. Leguk Ratu teh nginum kawas nu cape. Sanggeus rada lila pok Ratu ngomong ditujukeun ka si Anam. Jahanam kuda maneh. Ceuk Ratu. Leuleus Gusti Ratu. Ceuk si Anam. Ceuk saha leuleus? Pecahkan heula. Ceuk Ratu. Kuniang si Anam hudang lalaunan. Ret ngareret ka ratuna. Ret kana awak anger. Masih keneh make sapatu anu ti Los Angeles. HP aya keneh dina kantong. Aneh puguh ge palawargi. Ongkoh ka nagara siluman. Tapi aksesoris nu aya dina awak teh teu murag waktu dibawa ngapung ka awang-awang. Nyaha Gusti Ratu. Abdi teh pesnicana ka dieu.
Hoyong tanya anculkeun ka bumi nyapun bojo baje baba sun. Ke landan anak, gampang cacarita mah. Tungguan heula si Buya. Sabab si Buya nu nganter maneh ka dieu. Cuma enggak kaula nyun. Si Anam tungkul teu wani neuteup kana beungeut ratuna. Keur kitu torojol. Patih lulun datang bari nungtun Buya. Ngesod ti lawang karaton nyampeurkeun ka Ratu Jarumatpati. Jagakeun Gusti Ratu. Ieu Buya teh parantos kaca naksud. Kabantun siapa tih keur batur mah. Oh, mohon kasangakeun ieu Buya tos kabantur ku paman. Ceuk Patih lulun eta ratu nyaho undak usuk basa palawargi. Patih salah ngomong teh dibenerkeun. Eta ngaranna ratu palawarginya lain pipilun salah ratu teh tah. Pangapunten Gusti Ratu, aya naon pangna Buya di sana ka dieu teh asa kurareuwas teuing Gusti Ratu. Ceuk Buya, Buya, Abdi Gusti. dengekeun ayeuna di hareupeun maneh geus aya jalma anu harita dianteur ku si lain ka dieu. Saha teh Gusti? Si Marjan, si Rusdi, atawa si Alek? Lain, eta jalma mah masih kena kumelenang di ditu keur senang-senang di luar negeri deuleu. Saha atuh da seueur nu ku abdi di sana ka dieu teh sun? Numpang dekeutna ti lemur maneh. Sahanya moal kitu cep Haji Anam. Eta si Anam, bener pisan eta. palawargi sadayana geuning waktosna teh tos seep. Kumaha atuh lajengna ieu carios mangga Bandungan wae dina seri salajengna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.